Ulah dijen ribet hirup mah, kajen imah urang panggung oge, kajen imah urang butut oge, nu penting mah nyaman keur keluarga. Teboga duit ikhtiar, teboga beas ikhtiar, budak gering ubaran, lamun lapar kari dahar. Jeung naon wae ge deungeuna nu penting mah urang sehat tur bisa jadi tanaga. Lamun boga hutang sabar, da ngaranna ge jelema hirup mah pasti boga hutang, teu nu miskin teu nu beunghar pasti boga hutang. Nu penting urang kudu ikhtiar, da hutang mah kan kudu dibayar. Sanajan penghasilan urang leutik keun bae, sanajan pagawean urang kur buburuh keun bae, nu penting mah anak jeung pamajikan kabere dahar. Da anu ngaranna lalaki hebat mah lain lalaki anu jago gelut, tapi lalaki hebat lalaki anu bisa tanggung jawab tur bisa nganafkahan jeung nyumponan ka keluargana. Ulah dipalire lamun batur ka urang kumaha-kumaha oge, da jalan hirup urang mah masing-masing, jeung ulah didenge lamun aya batur anu ngomong ka urang kumaha-kumaha. Da urang mah pan dilahirkeun teh beda-beda. Omat pait peuheurna kahirupan teu reuy ku sorangan, da dulur mah moal selalu nulungan, babaturan oge moal selalu maturan.